Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui wargi sadaya dina acara Asmaragama. Bahasan urang ayeuna urang teraskeun deui kanggo urang Sunda supados terang kana warisan karuhun mangrupi bahasan Asmaragama. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaragama pikeun patokan hirup urang Sunda, khususna kanggo reng-rengan buana uga Pasundan jeung sakumna incu putu Pajajaran. Tah ayeuna urang ngawitan deui minangka wacana cacanran sasaka pusaka Sunda Prambawa, Sunda Toeksa, Sunda Rineksa, Sunda Wiwaha, sareng Sunda Prasada. Serat wangsit medal saking sucining tunggal, hak sadayana sewe siwi Pajajaran Siliwangi anu tuhu tumuwuh kana dawuhan anjeuna, maka ingsun medal saking ingsan pat ilahiyah gumul gumuling gumelar di bawana buana Sunda Prabawa, di buana Pancatengah Puseran Agung, Sada Sadu Prasada Pratiwi Mukti Gumelar di dayeuhan Sunda Sandi Sindu, maka medal wali tunggal nu sakarepna jadi sir budi cipta rasa karsa hana caraka nu ngawujud sukma sajati nu kapurba ku pangawasa nu asal tinu kawasa wujud sukma ing manusana sajatining hurip gumelar di alam pawenangan. Sada sandi di buana maya pada jadi utusan sawala sawali anu kahiji hartina hirup, anu kadua na hartina nu hirup, nu katilu ca anu hartina cipta, anu kaopat ra anu hartina rasa, ari nu kalima ka anu hartina karsa, ari nu kagenep da anu hartina dunya, ari nu katujuh ta anu hartina taneuh, ari nu kadalapan sa anu hartina manusa, anu kasalapan wa anu hartina wujud, ari anu kasapuluh la anu hartina lalaki nyaeta Nabi Adam, nu kasawelas pa anu hartina pada, ari anu kadua welas da anu hartina dua nyaeta Adam jeung Hawa, nu katilu welas ja anu hartina jadi, anu kaopat welas ya anu hartina aya jadi aya, anu kalima belasnya anu hartina nyata jadi nyata, anu kagenep welas ma anu hartina mahi, nu katujuh welas ga anu hartina genah, nu kadalapan welas ba anu hartina batang,
nuka 18 ta no hartina tumpak ari nuka 20 nga anu hartina ngeunah. Tah sakitu para wargi bahasan urang dina buku warisan karuhun Sunda Asmara Gama. Dina kasempatan ayeuna anu dibahas ku Mang Encep Hendriana ti Taman Wisata Waduk Dharma di Desa Jagara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sakitu pedaran urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun. Rampes.